sagala rupa dengan siksaan tina sabab amal kagorengan, sagala rupa kanikmatan tina sabab amal kasolehan. Mata sekecil apapun amal kasolehan, sekecil apapun amal kesalahan, dawuhan Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal sing sahajalma nu beramal mithqala dzarratin khairan, kan? Serebuk semerang bulu kahadean, yarohu pasti manehanana bakal ningali langsung kana eta amal. Tak ningali kana amal teh iya teh aya ningali kana amal teh bray we katingali cenah kabeh kalakuan urang teh aya deui lain deui ningali amal teh ningali bungkeleukna kan bungkeleukna boh bungkeleuk warna-warni kagorengan, boh bungkeleuk warna-warni kahadean, termasuk makhluk-makhluk gitu kan, nu hade jeung nu goreng gitu kan, tak ieu teh tina ladang amal, tak kita katingali bungkeleukna teh, tidak amal urang, malah cenah termasuk bungkeleukna amal teh perubahan wujud orang. Wujud orang teh masih kakieu kete. Aya wujud jelema teh nu jadi kasepna luar biasa, gelisna luar biasa, anu mencorong wajahna teh bercahaya seperti panon poe. Aya nu seperti bulan, aya nu seperti bentang. Anu gitu. Aya anu berubah jadi goreng patutna luar biasa, keluar nana tina irungna segala rupa. Aya nu beteungna jadi segede gunung Uhud, di jerona pinuh korai. Pan didawukeun ku Allah, didawukeun ku Rasul sanes, didawukeun nu letahna ngamai, anu pejitna keluar dileyak ya ku ahli neraka, jadi wujudna jadi robah, aya nu wujudna jadi sato, wujudna teh kitu. Eta perubahan wujud teh nya eta wujud amal. Kalakuan urang di dieu teh kan anu gote eta teh jadi ngarobah kana wujud urang jadi goreng patut. Kalakuan urang nu bau ngarobah engke teh jadi bau urang teh gitu kan. Kalakuan urang nu wangi amal soleh keterpujian, maka berubah urang teh jadi indah, jadi wangi, sehingga pan kemah mun urang asup surga kesang nu kaluar tina jasad urang teh wah sengit nyengitan surga, bayangkeun. Jadi surga teh sengit ku karingetna ahli surga. Tina naon sengit? Tina sengitna amal, sengitna akhlak mulia. Urang teh wiridan Quran jadi sengit, wiridan salawat jadi sengit, zikir sengit. Masya Allah, urang daek sodakoh jariah, urang daek tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, urang silaturahmi itu kan. Nah, itu jadi sengit. Dari dunia ge sengit. Lamun batur hade ka urang, senyum manis ka urang, melaan urang, tuh, coba dina hate urang, eta jelema terpuji teu? Eta jelema hade teu? Urang cinta henteu? Tuh, kajentring rupana lahirna goreng patut dan jadi mulia dina hati urang eta jelema teh. Kunaon muliana teh? Ku kalakuan saena. Urang gering manehna sok ngalongokan, urang keur kasusahan manehna melaan. Tuh, ku urang teh kan dikenang dina ati ku kulawarga urang, diobrol-obrol ku urang teh kanu sejen jadi wangi manehna teh. Tangke mah ngawujud di ditu jadi wangi beneran, kesang jadi wangi tuh, jadi bercahaya, jadi indah. Engke mah panggoreng patutna istri di dunia, di mana eta istri jadi ahli surga. Didawuhkeun ku Nabi dina hadits, leuwih geulis tibatan widadari. Coba bayangkeun.
Padahal widadari teh wah gitu kan. Moal aya awewe di dunya panggelis-gelisna nu nyarupaan ka widadari 10% ge moal. 1% ge moal. Widadari surga teh nya, widadari surga ya gitu kan. Nganggo anggoan ngalangkang 70 lapis. Nganggo anggoan ngalangkang 70 lapis ya anggoanana teh gleber gitu kan. Masih katingali sungsuamna. Tika tebihan. Wah, itu sungsuamna teh geus katinggal. Subhanallah siga kumaha eta. Manusia kaca gitu kan. Bari nganggo anggoan 70 lapis. Masya Allah. Gedong di surga makan di urang mah lamun bangunan teh teu katingali ti luarnya. Ai di surga mah sanes kitu gitu. Jero jeung luar teh sarua. Ongko tertutup teh katingali ti luar katingali ka jero, ti jero katingali ka keluar. Dan geus we geus teu bisa ngabayangkeun ge siga kumaha atuh. Kan? Sing kurilapna siga kumaha tuh. Tah widadari nu aya di jero kamar di jero bangunan, masya Allah masih katingali eta ngalangkang naonana sungsuamna dina jero tulang, masya Allah. Kumari istri dunia panggoreng patutna istri dunia, manehna iman, manehna takwa, maot husnul khotimah. Bus ke surga eleh kabeh dempak widadari teh dempak widadari teh. Jadi tong ngabayangkeun istri urang nu ayeuna upamana goreng patut tuluy engke terek di surga ngahiji deui mung ayeuna mah bisi gitu kan. Abdi mah hayang ganti we monya pamajikan abdi nu ayeuna goreng patut tong gitu. Pon gitu deh ibu-ibu. Tong ngabayangkeun salaki urang nu ayeuna rupana ulah. Dah, salaki urang goreng patut tong hayang we ganti nu kasep engke. Engke mah wallah taala dirobah. Wujudna moal aya nu pang indah-indahna seperti ahli surga. Masya Allah. Dan eueuh cacat, eueuh kakurangan, eueuh cawadeun, eueuh dan teh cawad. Masalah karinget wangi. Nah, di dieu na ge gada tukang hitut kitu teh bau kitu teh. Eueuh hitut di ditu mah. Oh, di dieu mah cenah da beser wae. Eueuh kahampangan di surga mah. Eueuh atuh dari macana mas abdi masuk ka jaman so BAB wae BAB mencret BAB di surga mah sare di surga mah leuleus Abah di mana lebet ka surga muga-muga ka surga aranjeun mun lebet ka surga muga-muga sararea ka surga amin. Aya nu saurang teh bojona anger bojona ku Allah dipasihan deui istri widadari ngaranna. Aya anu dipasihan widadari teh ratusan bah. Ulah kumaha? Bat abdi mah di dieu ge ngajengjehe. Bah, engke mah dibabarinan ku Allah taala kagagahan strong. Leuleus eueuh. Pandi dia mah bah ya saronde teh abah teh ngaleh-leh musing kumis segede halus sulan ngaleh-leh di mana di dunia di surga mah gitu di surga mah gupayan di istana nu belah ditu blos kadinya begitu bos kadi bercinta mah gitu kan kenikmatan luar biasa sebab di surga mah segalana nikmat ingat sagalana nikmat nu kabayang nu katingali nu kadenge nu kaambu nu karasa nu karampa nu katincak nu kadiukan kabeh nikmat sagalana nikmat
sora we sora kenikmatan moal manggih kenikmatan sora anu kadengi ku ceuli ya moal manggih seperti nu kadengi ku ceuli di surga gesekan gitu kan naon bae gitu kan anu nimbulkeun sora walah jadi kenikmatan desirna angin jadi kenikmatan Allah sagala jadi kenikmatan pan ai di dunia mah ningali teh aya nu indah nu teu indah ngadenge sarua kitu ngameu sarua kitu sagala sakitunya itu saindah-indahna sanikmat-nikmatna moal satai kukunana moal sakebul-kebulna gitu kan nikmat di surga indah di surga moal numawi ku nabi didawuhkeun sagala keindahan surga sagala kenikmatan surga dawuh nabi sallallahu alaihi wasallam mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar sakabeh panon ahli bumi diwit diciptakeun bumi ye sakabeh ahli bumi rek jelemana rek bangsa jina pan bangsa jin baheula anu menghuni bumi ye tiulah memeh Nabi Adam lungsur kabeh nepi ka poe kiamah satu hewana nepi ka poe kiamah moal aya nu pernah paningalina ningali keindahan terindah nepi ka poe kiamah seperti di surga malaya wala uzunun samiat sakabeh pangdenge rek jelema rek bangsa jin rek sahabat rek satu hewan ngadenge suara naon bae nu kadenge anu paling nikmat didengena moal aya seperti nu kadenge di surga wala khatara ala qalbi bashar malah moal aya nu bisa ngeretekeun acan moal aya nu bisa ngahayal-hayalkeun acan moal aya nu bisa ngabayang-bayangkeun acan keindahan kenikmatan surgawi ku sakabeh ahli bumi nepi ka poe kiamat Masya Allah eta surga bisi pajarkeun surga teh siga imah urang atau gak siga mall atau siga hotel gitu kan mau kabayang-bayangkeun acan muga-muga sareng sing jadi ahli surga moal aya gering moal aya panyakit moal aya di surga mah moal aya capek saurangna ahli surga nupang sangsarana ku amal nupang pareneurina asup ka surga ku sabab manehna diasupkeun heula kana neraka bakal aya kieu saurang anu asup ka neraka nupang paneurina asup ka surga geus jadi kerak di nerakana oge tapi ujungna manehanana karena aya imanan sagede biji sawi tuluy dikaluarkeun ku Allah taala duka geus sabaraha ribu taun duka geus sabaraha ratus ribu taun di nerakana diasupkeun ka surga begitu rek diasupkan ke surga teh cenah kabehanana ahli surga nya disalin heula rupana ku Allah disalin heula rupana dedeganana sami sareng dedegan Nabi Adam mirip Nabi Adam gitu kan dedeganana teh tuh bakal dirobah moal aya aki-aki anu asup ka surga moal aya nini kadeta nini moal aya anu asup ka surga di dieu moal aya lain nini lain aki moal asup ka surga nini jeung aki-aki moal aya anu asup ka surga naon sabab kabehanana ku Allah disalin nu geus kolot teh disalin ku Allah nu budak bolon keneh disalin ku Allah jadi dedeganana cenah sami sareng Nabi Adam alaihissalam rupina sami mirip Nabi Adam alaihissalam masyaallah tangke mah kitu jadi parawan deui jeung jadi parawan tuluy ge mah kitu wah geus pokona mah geulisna siga kumaha geus tong dibayangkeun ayeuna wah susuna ge geus siga dadar endog tong dibayangkeun wah awakna ge beuteungna ge geus binuh ku singkayo tong dibayangkeun kitu oh coba gua geus gitu kan segala sing garayot ulah dibayang coba geus pohang tong dibayangkeun kitu tong dibayangkeun
catet ku urang kayak mah pokoknya wah geus moal aya panggelis-gelisna moal aya iwati istri dunya nu asup ka surga kabeh muga-muga sing jadi ahli surga Allah mata lamun jelema teu hayang ka surga aja mah pangbeleguk-beleguk di dunia teu lila pamajikan salaki teu kasep-kasep amat teu gelis-gelis amat jaba ripu neangan duit ribu grabe ngumpul-ngumpul duit dah mal digubuk paeh moal boga imah oge ku urang mesin dipaseakeun di dunya nepi ka pengadilan mun paeh dibawa moal anu dibawa aibek teh paeh asup neraka naudzubillahi min dzalik tuh kan pangcilaka-cilakan jelema mata kripuh dunya sing sabar keur jelema nu iman mah asal iman asal daek takwa naon takwa teh lah takwa teh daek ngaji tuluy ngamalkeun gitulah daek naon daek ngaji tuluy tah eta naon takwa geus gitu urang babari simpel takwa teh naon sing daek ngaji ka ulama gitu kan milu rotinan urang teh gitu kan itu masantren mah alusna mah masantren alusna mah masantren anak pasantren ke urang teu kaburu masantren kayak gitu kan tuh minimal hadir dina rotinan ulah nepi ka cul ngaji geus kitu naon anu ka kuping ku urang nu kedah diamalkeun ya naon nu kudah di jauhan ku urang sakumaha piwurukna ulama teh piwurukna Kangjeng Nabi Muhammad piwuruk Kangjeng Nabi teh piwurukna Allah jalla jalaluhu wahdah geus sakitu takwa itu dijamin jalma anu iman asup ka surga dijamin jalma anu takwa asup ka surga moga-moga sararea sing jadi ahli surga amin alhamdulillah engke mah di surga moal aya nunutan tah anu sok ngaji nunutan di dieu kan loba nya mun dina pengajian sok nunutan tuluy hees kan loba di surga mah moal mangin lalengkutan kieu mual kan komo nu wah sare ditu ke bisiki urang mikiran teh hek urang mah rada kebluk sare teh kumaha kan di surga euy mun urang kebluk saeta teh sare teh gitu kan moal aya sare moal aya malah cenah di surga mah moal aya huntuan sakabeh ahli surga mah moal aya huntuan ya oge lalaki eueuh janggotan angin cenah sababaraha jalmi di kelas nabi itu kan ya moal aya janggotan ke mah gitu kan moal aya huntuan teh kumaha nyapekna kumaha tong mikiran kumaha dan ke mah sagalana ge nikmat gitu kan sagalana ge nikmat teh pokona mah kumaha pangeran we gitu kan aduh punten mun goreng patut huntuan mah ye lamun budak orok gubrak aya huntuan alus atau goreng patut ya goreng patut gitu kan alusna budak bikin mah gubrak teh huntuan pan nyeni gitu kan tangke ge ahli surga teh nyeni na teh huntuan gitu tong dipikiran kumaha nyapek wah dan segala rupana ku Allah geus diatur geus disetel ku Allah Ta'ala pokoknya segala nikmat geus segala nikmat Allah tah ieu teh urang ngaji dina pangajian seperti kieu teh ieu teh proses rek jadi ahli surga tah ieu teh bisa yang nyaho disebut takwa teh mimitina teh tina ngaji mah nyojol ujug-ujug takwa teu ngaji mimitina tina ngaji nyaho weh karena garapan hirup gitu kan naon nu kudu dilakonan naon nu udah dilakonan geus kitu kumaha lakonan nu kudu dilakonan jauhan nu kudu jauhan tak eta teh naon teh takwa teh tak eta teh proses keur asup ka surga jadi dan sok rotinan malam kemisan kan dia ngabreng ka ditu kan nya gitu kan tak ieu teh urang teh proses dek asup ka surga urang teh nu mauli dawuh Nabi dina hadisna man salah katorikon gitu kan sahaja menempuh jalan
anu eta jalma nempuhna di eta jalan teh rek nyiar ilmu, rek nyiar ilmu, maka dawuh Nabi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, eta jalma ku Allah digampangkeun jalan ka surgana. Semakin getol ngaji semakin gampang asup ka surga teh teh moal rumit prosesna teh moal batur mah hubul keneh ratusan tahun keneh diperiksa di dieu wah anu ribuan tahun keneh urang mah jol bulu-bulu ka surga teh gampang we. Naon sababna di dunyana rajin hadir dina majelis, di dunyana rajin ngingking ka tah kitu. Eces henteu mata paksakeun musim tunuh ge musim hujan komonya gogodana teh kan dek haji teh musim hujan walah gitu kan lumayan gogodana teh paksakeun sing ingat lamun urang tunuh kana dongeng saha tadi Mang Oni dadari degan jadi buya ge carita pun bapak eta gitu kan jadi we nasehat dina ati teh musim tunuh ge dek maksakeun we sugan we dadalik degan teh ieu teh jadi batur di kubur gitu nu ngabubungah urang nu mangjawabkeun pertanyaan malaikat mungkar nakir. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah muga-muga ieu sadayana nu hadir khususna ya oge nu teu hadir nu ngiring ngupingkeun terutama ahli majlis munah di dieu sadayana ku Allah dijantenkeun ahli surgana Allah kahontal sagala munah sagala cita-cita anu hade di mungguh Allah di dunyana di kuburna jeung di akhiratna kalayan keagungan maulidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga doa ieu sing dikabul ku Allah taala dosa urang sing dihampura ku Allah darajat urang sing diluhurkeun ku Allah segala urusan sing dilancarkeun ku Allah kulawarga turunan sing disarolehkeun ku Allah dijadikeun ahli surga sadayana dijadikeun ahli iman ahli takwa sadayana dijadikeun ahli hadir dina majelis ilmu sadayana malah urang nyuhunkeun ka Allah turunan urang walaupun teu sadayana aya nu diselir jadi ulama-ulama Allah di kemudian hari ya ku wasilah ieu majelis munah ieu muga-muga lahir munculnya di daerah urang di kampung urang ulama-ulama Allah wali-wali Allah hamba-hamba Allah nu saroleh sadayana dijauhkeun tina sagala musibah dijauhkeun tina sagala panyakit jeung wabah dijauhkeun tina murka Allah tina siksa Allah dina waktu maut sing husnul khotimah sadayana pada kenging syafaat di junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu sadayana diasupkeun ke surga firdaus anu pangluhur-luhurna tanpa diazab tanpa dihisab heula kalayan syafaat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.